Dumpang teh make panonan tuh tong main apa wae. Nah si Gani teh bisa lepas di HP pisan. Emang aya naon di HP si Gani? Kita tadi ada ngobrol mana yang masih belum ada HP wae dah. Dan juga mau nanya dari sama teh dan yang HP wae. Kan kudu kumpul teh ngobrolnya. Ayeuna mah Gani teh teu bisa pisan lepas dina HP-na. Ayeuna mah Gani teh miboga dunyana sorangan di layar. Hah? No? Sanu tek aing keur viral meureunnya. Gani tong kabita kana viral atuh hirup mah lain kudu viral tapi kudu sadar diri. Bener sering. Gani bangun. Hirup teh bukan kayak viral kumpul. Masalah nih, kebanyakan main HP teh bisa menyebabkan panon capek, nyeri tonggong, jeung bisa ngebuat hubungan antara saudara teh bakal renggang. Memeh tanah mending ayeuna mah hilangan kana HP-na demi kesehatan sorangan oge Gani. Dah HP mah alat nih lain dengan ulah kabawakan di HP wae. Mun rancangan project mah teu bisa balik deui. Bener oke nya. Aduh hampura pisan Gani salaman deui ngantepkeun dayana sana. Ti dinten aya nama Gani bade ngilangan kana HP atur nuhun pisan geus ngajieun Gani sadar. Alhamdulillah itu guys, kita teh kudu apal karena salah buat orang sadayana teh semoga bisa terusnya. Hayu orang belajar tanpa kangandung kana lain leutik eta. Layar leutik hirup badak ulah kabalik lur. Nas. Hah? Naon? Sanu tek aing keur Baca. Tong kabita tidak sama memeh tanah mending ayeuna mah hilangan kana HP-na demi bener oge nya. Aduh hampura pisan nya selama ieu Gani ngantepkeun rencana. Tidin. Hayu orang belajar hirup tanpa kana lain leutik eta.